Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik hareus teteh sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Kanu neme gabung di channel ieu nepangkeun nami teteh Teh Nira. Di edisi 27 ieu dongeng anu bade dipedar teh biasana Dede Rahman Arif, judulna Lomba Agustusan Daring. Carios ieu kantos dimuat di majalah Mangle nomor 2818 edisi 28 Januari dugi ka 3 Februari 2002 hiji. Lian ti dimuat di majalah Mangle, karya Dede Rahman Arif oge kantos dimuat di majalah Sunda Bidang, Koran Galura, ayobandung.com, majalah Geliat Gemilang. Dongeng Anjeunna ge kantos tayang di Niradia Official YouTube edisi 13. Panasaran? Mangga kantun paluruh judulna Lebaran di Niradia Official YouTube. Carios Lomba Agustusan Daring nyarioskeun sipa sareng rerencanganana anu hanjelu. Kumargi Agustusan ayeuna mah aranjeunna teu tiasa ngiringan lomba jalaran sasalad corona. Cing, kintena kumahanya sangkan lomba Agustusan tiasa diayakeun dina situasi ayeuna? Adik-adik, tiap mieling poean kemerdekaan minangka nyacapkeun ka bunga sok diayakeun rupi-rupi lomba. Tah, ayeuna urang tataan ku tetehnya. Hiji, lomba kurupuk. Kurupuk digantungkeun dina tali, dipaskeun sareng lambei para pamilon. Waktos aba-aba tanda dikawitan, para pamilon tiasa langsung ngegel eta kurupuk, teras diemam dugi ka seep. Katawis gampil, padahal mah sesana taku. Kumargi panangan urang kedah aya di pangkeureun salira. 2. Ngalebetkeun benang kana jarum. Para pamilon ngajajar dina garis start. Waktos aya aba-aba lomba dikawitan, pamilon enggal mapah bari ngalebetkeun benang kana jarum. Nu juara nyaeta para pamilon anu dugi ka finish kalawan benang tos lebet kana jarum. 3. Balap kaleci. Anu diperyogikeun dina ieu lomba nyaeta sendok sareng kaleci. Waktos lomba dikawitan, pamilon nyimpen kaleci dina sendok, teras mapah dugi ka finish. 4. Lomba balap karung. Biasana karung nu diangge teh karung goni, tapi kadieunaakeun sok karung biasa wae. Kumargi karung goni tos langki. Cara lombana, pamilon tatang-tatang dina garis start nu tos ditangtoskeun panitia. Waktos aya piruwit tanda lomba dikawitan, pamilon enggal ngage karung nu aya di payuneun, sarta langsung lumpat ngangge karung dugi ka finish. 5. Lomba balap egrang. Egrang didamel tina awi. Lamun diangge nyababkeun anu nganggena katawis jangkung. Teu sadayana jami tiasa ngangge egrang. Kumargi peryogi kasaimbangan waktos dianggena. Pamilon nu pangpayuna dugi ka finish eta janten pinunjulna. 6. Balap bakyak. Bakyak teh mangrupi sendal anu didamelna tina kai panjang tur aya karet tilas ban. Lomba balap bakyak biasana diiringan ku 2 jalmi atanapi langkung. Dina lomba bakyak, para pamilon kedah kompak waktos ngalengkang. Naha bade sampean katuwu heula atanapi kencah heula. Ieu kedah dibadantenkeun supados tiasa dugi kana finish kalawan lancar. 7.
tarik tambang. Diiringan ku 2 grup. Tiap grup minimal 3 urang. Cara mainnya gampil. Bagian tengah tambang dipasihan canda. Teras 2 grup eta nyikel tambang di ujung anu benten sasarengan. Waktos aba-aba tanda lomba dikawitan, tiap kelompok adu regem pakiat-kiat narik eta tambang supados lawan tiasa keluar tina area pertandingan. Anu paling kiat narik tambang eta juarana. 8. Lomba panjat pinang. Tangkal jambe anu diangge lomba dipasihan gemuk, stemplet atanapi oli supados leueur. Tangtos sesah pikeun ditaekan. Seueur tareka anu dilakukeun sangkan tiasa naek sarta nyandak hadiah anu ngagarantung di luhur. Tah kitu lomba dina poean mieling kamardekaan teh sanaos teu katataan sadayana. Kumargi unggal daerah ngagaduhan pamonesan sewang-sewangan sapertos ngayakeun karnaval, lomba paduan suara, deklamasi, tari, nyanyi, drama sareng nu sanesna. Biasana dina malam kasenian eta nu janten pinunjul teh sok diumumkeun bari sakantenan dipasihan hadiah di luhur panggung. Tah eta pedaran ngeunaan lomba Agustusan. Urang ngadoa kasadayana supados sasalat corona enggal ninglar. Supados urang tiasa ngiringan lomba sapertos biasana. Teu hilap, Mi Radio Official ngaturkeun wilujeng mieling poe kamardekaan RI anu ka-76. Urang eusi kamardekaan ku cara getol diajar kembangkeun potensi anu aya dina diri supados cita-cita tiasa kahontal. Yuk ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Lomba Agustusan Daring, karya Dede Rahman Arif. Sipa ti isu keneh gawena ngan ngahuleng hareupeun jandela. Panonna neuteup lapang peuntaseun teu pas imah. Lapang tempat uling jeung babaturan sapantarna. Ucing sumput, sasapedahan, jeung aanyangan. Beuki deukeut ka 17 Agustus, hatena ngarakacak inget kumaha resepna lomba dahar kurupuk, lomba tarik tambang, lomba balap karung. Mah, Agustusan ayeuna mah sigana moal rame, moal aya lomba. Sipa rumahu. Bari gek diuk dina korsi gigireun indungna nu keur nyiksikan wortel pisopeun. Nya moal. Atuh Sipa, panusu corona. Kumaha kitu? Walon indungna. Ih adi mama, nya moal rame atuh. Puguh Agustusan teh, Sipa mah resep ngiring perlombaan. Sipa ngaruk. Nya wayahna Neng, da nu sanes oge sami. Agustusan ayeuna mah di bumi we. Ke mun coronana tos teu aya, tiasa ngiringan lomba deui. Indungna imut deudeuh, jung nangtung, leos ka dapur. Puguh keur Sipa mah matak hareuneg. Jeung kesel ku si corona teh. Geus aya kanu 4 bulana, cicing di imah teu bisa sakola. Diajar dinu HP make sistem daring. Puguh matak sedih, hayang geura sakola, hayang panggih jeung ibu bapa guru. Sono ka babaturan sakelas. Lita, Najwa, jeung si Kepo Salsa sobat sakelas. Batur diajar, batur ulin, batur jajan seblak atawa mojito anu seger. Lamunan kagaruahkeun ku sora HP. Diilikan aya WA grup anyar asup. Hajero hiji. Ayanita, Rudi, Risma, Riki. Anto tatangga sakomplek. Admina, Tehniken jeung Abani tatanggana.
Kek nu sanesna ku Aa jeung ku Teteh diundang kanu grup. Ceuk Abani bari seterusna mah ngenalkeun grup Hajero Hiji. Hajero Hiji teh singketan ti Haji Anwar RT 01 ngaran kompleks Sipa Sabatur-batur. Agustusan ayeuna urang ngayakeun perlombaan tekniken ngilu mairan. Asik, balap kurupuk, balap karung teh, komen si Anto. Tong kurupuk wae atulah, gentos ku balap makan sosis teh, komen si Riki Gembul. Nulian milu komen, tung teng dina grup ramena alahbatan lomba komen. Abi moal ngiringan, kumaha oge teu kenging kaluar bumi, komen si Pak. Lain teu hayang milu lomba Agustusan, ceuk pikirna tong boroning milu lomba, cacakan hayang kaluar imah oge tara diidinan ku kolotna. Abi oge moal ngiringan, chat Risma ditambahan ku emot ceurik. Babaturan liana gereang nu moal milu lomba, alesanana mah sarua teu meunang kaluar imah kusabab corona. Ngan barudak bedegong jiga si Anto, Riki jeung Rudi anu rek miluan mah. Lomba Agustusan ayeuna mah moal aya lomba makan kurupuk, lomba balap karung, atawa lolombaan liana. Pan ayeuna mah nuju corona guys, ulah ruang riung, kedah jaga jarak, komo lomba makan kurupuk mah maknya bari nganggo masker, kumaha ngegelna. Hehe, komen Abani. Agustusan ayeuna mah perlombaanana urang lewat daring di rumah masing-masing. Jika belajar di sekolah dina HP atawa komputer. Teknike nataan di lomba. Aya lomba ngagambar, lomba fotogenik make pakaian pejuang, cerdas cermat jeung karaokean. Engke baris dinilai ku juri. Nu juara bakal menang hadiah. Grup Hajero Hiji dumadakan simpe. Ditanya dina chat saurang-saurang, kabeh ngangluh. Bosen jeung rupa-rupa alasan. HP Sipa diculkeun di luhureun meja. Leos ka kamar, ngaringkeb ngarasakeun kahandeueuh. Sanajan bakal aya lomba Agustusan ge, ari kudu daring mah hatena murengked. Keukeuh kahayang nama bisa seserian, ajrag-ajragan, suka bunga di lapang hareupeun buruan imahna siga taun ka tukang. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku Teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Niradia Official, teras di like, komen, share, sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.